Kasih ya copetnya. Lain. Umpatnya sia. Sia mencurigakan, sia maling tundunnya. Pirakuna aing maling tundun. Marake aing balik di pondok. Juga maling tundun sia. Kenapa aing maling tundun? Atau enggak maling naon atuh? Sia ceker tadi ngomong maling baik. Sianya anu sok maling. Enten tata aing mah Ustad. Ustad naon kas kieu? Kenalkan nama aing Nanda Ustad Cabul. Bloon sia Ustad Cabul. Ini di mana ieu? Asa nama nyasar ini. Duh, gani di mana ieu? Arok. Naon sih ke dieu? Nyasarnya. Aing nyasar. Sia nyawa bae. Nyaho lah jama aing adi masia. Emang masia perlu naon? Sampai datang ka dieu nita sia. Biasa rok kita ngejual tomat. Terus ya mah. Lain SMS bae. Buat sampai datang ka dieu. Nyasar deui. Tunggu sia teu salah jalan. Ada salah jalan mah. Leungit sia. Geus udah ngomong bae. Ayo antar ke Mas ya. Ayo. Sia jauh-jauh. Dekat panglima aing. Ayo gerak. Pengen anterkeun. Mak, rana. Cih, atuh beak pan aing mah mun dek lebaran kieu mah aing mah ngaborongkeun embe aing mah loba duit. Beak lah pirakuna loba bae embe aing. Je, ndak naon ngajak Evan ka dieu mah mun lombean mah. Atuh ngabeberang mah pan sia daripada di Imas ya. Paling GHS, ngopean HP, ujung-ujung nama nginum sia. Jadi dia tuh nelan-nelan kandang aing tuh. Naon nu rusak mendeuleuan ku sia. Saya nu rusak doang, kapan aing bakal nyoo deui. Nyaran bibitna heula nu bagus, meuli anu murah. Je, mah kabena-bena tain Evan dititah ngahaden kandang embe. Emang Evan tukang bangunan gitu tuh tita Sinanda bae tuh Ustad Cabul. Pan sia mah kosto nyaho Sinanda bae. Nu aya aing ajor kandang embe aing mun tita Sinanda ngahadean mah. Mak, tomat. Ay sia arok batur. Main tomat bae. Ieu, Gani gaen. Ngomong-ngomong Gani ya? Jeung saha? Sorangan mah. Ayeuna naon? Kita jualan tomat mah ku mama. Maksud sia naon? Maksud sia. Aing teh jualan, ka imah itu aya naon ngaranna jualan tomat. Loba. Oh, bawa satu kayak kerang kemak aditu. Geus nyamannya. Ku arok geus dianterkeun tah si Gani. Ayeuna ka mana? Emang ka mana? Ieu dek kasih Paji tadi mantas ulin ka pondok. Oh. Gak bisa urang. Oh, tangan mesin tangan mana sih ya? Kanan deh. Kanan. Heunya, digeulanya. Sam. Ayo saya pan ka mana? Kapan ngeus arep bae lah, Mak? Oh, sam. Ayo nih orang ada tuh. Orang kayak Mas ya. Rok alauna naon numpang Alhamdulillah. Untungna nyana di dinya, capek-capek aing neangan ka jauh. Ka di dinya naonna, Rok? Tah baturan aing. Duaan teh. Usaha eta. Ji, eta mah Ustad Cabul. Heueuh sia nyawan bae. Ji. Bae Rok eta mah babaturan sia. Naon tuh? Bising ditaekan doang. Heuh nya. Ayo gerak. Ayo kali. Juklan. Ayo, aing ngomong heula, ngomong tomatna loba henteu, aing ka ditu bae ngojek. Haju tomatna cuma 1 kilo doang deui, atuh kan aing na rugi ngajualna. Loba teu? Loba. Oke, atuh ka ditu lah. Ieu mah tempat Gani nyasar. Naon sih maksudna? Si tadi nyasar. Neangan aing aja sih ka dieu, ka tempat ieu. Ieu ka pangisi arok.
Iya mah. Oh. Ada lagi kapangi sih yang si Arok. Hajuna kapangi jeung aing. Kun diajak deui ka dieu. Aju nama liar Gani. Nya sempit-sempit teuing ieu dunia ajeuna mah liarnya. Satu lah. Urang ka ditu beto ka ditu. Ka anu tempat sencan ka dieu can nyaho aing lieur lah. Bosnya bener sih. Naon-naonan ieu. Sia bulan puasa bulan Eh, mojok sia. naon-naonan ieu. Datang-datang. Saya terkena naon. Saya ditanya dinanaonkeun tuh ku si Ustad Cabul ya. Jelas ya emang nih aing dinonton. Bising saya dinanaonkeun ku si Ustad Cabul bising ditaekan doang sih ya. Bijing ka sungut. Nya bau sih ya. Jelema puasa sengit surga lain bau ngaco. Rok, dia ninggalkeun aing. Hajik dia aing ketemu ieu. Atuh sia sih lempangna. Tos kalomang. Cucuk cek kalau bang. Rok, sah sih jelema teu jelas. Ini jelema teh jelas. Jadi sia karek nyawa mun nyana teu jelas. Dedak sana jelas ya. Ya nih udah dipakai kalieur, aing ge bolak-balik bae. Tilok lieur sok dipakai kalieur. Si Arok lain. Cek aing mah ulin ka mana gitu tah budak. Di Karangebon bae ulina. Rok masih atah. Woi, Rok, Aisyah nyaran jelema masih ku deket-deket kene cek aing menyaran jelema ka mana gitu. Naon sih didinya Rek? Woi, Arok sia nyaran jelema cenah nyaran si Fajri. Ku deket-deket teuing cek aing masih nyaran ka mana gitu ka Lego ka mana? Aing gani ka dieu. Nek naon neangan ka jauh-jauh. Ka legok deui. Ieu jangan nangge geus saya di dieu. Iya, ja, syukur atuh hari geus kapanggih di dieu mah. Hajulok ieu mah kumaha ieu? Kuas ya, kita ka ditu aing kita ka bojong, kita nyokot dagangan, tapi aing teu boga duit, ja. Aing leumpang pirakuna leumpang ku jauh. Mah ieu. Atuh teu nyaho mak. Jarok mah teu boga duit, jadi teu bisa ngongkosan emak. Kumaha ieu nya? Gan. Gan hidup bae di nya diuk. Nah, diuk di dieu jeung budak. Arok, jagannya. Mana kayak seheula nariut, nah puasa aing ausnya jagan. Panas sih mak. Mak, ali kumaha si Gani? Sabodo sia Rok lah, nek dianteunkeun kan kumaha ku sia lah. Geus aing lalieur, geus macek sia. Main. Bulpan, aing nitip dulu aing heulanya. Aing nyusulkeun mah aing. Dia pan. Pan kadang ayang balik lah. Tere buka puasa assalamualaikum pan kateng. Woi, aing nitip budak leutik kelan di dieu nya. Aing aya urusan. Ceng, urang balik lah nya. Nah, Woi